Mardi ngaja mawa Mei kadinya piken ningali respon Mei. Nah masih inget kenangan baheula atawa henteu, ternyata Mei tungkul era, hartina Mei oge masih ngabayangkan kenangan endahna di tempat eta. Mardi ato, kucara kitu, harapana bakal timbul di rasa cinta dina hate Mei kawas baheula saenggeus 25 tahun kapopohoken. Mei nyaho maksud Mardi, tapi Mei buburu nutupan perasaana. Kumaha kabarna dosen-dosen kapungkur anu kungsi masihan mata kuliah? Mardi buburu ngajelaskeun, geus maraot, aya saurang anu masih keneh, tapi kondisina geus ripuh, terakhir hadir dina acara reuni make kursi roda diantar ku anakna sarta mere ceramah singkat. Mei ngareret, hanjakal mom teu ngahadiran reunina, janten teu uninga. Mardi seri, ukur reuni leletikan, anu daratang oge lalaki hungkul sakitar 20 urang. Mei ungguk, anu diulengku mom ayuna langkung seueur, istri pameget, pap oge kedah sumping. Mardi ato, jelas, pap bakal datang. Pasti bakal leuwih rame dibanding reuni saacana. Mei ungguk, tapi abdi ngadangu pein ditewak polisi, alatan korupsi, janten anjeunna mah moal aya. Enya, Mardi ungguk, tapi Mardi teu nyaritakeun yen pein ditewak di Brilliant Clubs basa acara reuni saenggeus aya masalah jeung dirina. Mardi masih nyeri hate ku hinaan pein harita, anu geus ngawiwirang dirina harapan jelema loba, jadi Mardi ukur seri. Pein, memang pantes di penjara, jabatan disalahgunakeun pikeun meres kakayaan nagara, guru, kulawarga, aturan agama, moal aya anu ngabenerkeun kalakuan sarupa kitu. Mei ungguk satuju, impiana baheula kuliah sangkan bisa lulus pikeun ngabangun bangsa jeung nagara, lain ngaruksak nagara. Sanajan Mei cicing di Amerika, tapi Mei teu bisa mopohokeun Indonesia. Mei geus nyumbang loba keur Indonesia dina segi pangarti jeung harta, mineng dirina ngabantu klien Indonesia anu boga kasus di luar negeri tanpa menta bayaran, mineng oge dirina nyumbang dana keur bencana-bencana di Indonesia. Malah Mei kungsi jadi ketua Yayasan Peduli Indonesia di Amerika. Mei oge nerapkan aturan khusus keur kulawargana sorangan, wajib make basa Sunda lamun di imah, sarta parabatan imah kabeh ngagunakeun produk ti Indonesia. Tapi Mei teu perlu nembongkeun ka sasaha, Mardi sorangan teu nyaho yen Mei ketua Yayasan Peduli Indonesia di kalangan Indonesia perantauan di Amerika. Harita ponsel Mardi disada, ternyata notif chat ti grup WA alumnus Fakultas Hukum Unpad, geus lila grup eta sepi, ayuna ujuk-ujuk rame. Aya nu ngechat dina grup WA. Kuring ngadenge Mei aya di Bandung sarta rek ngayakeun reuni, naha eta bener. Mei ngabales, enya kuring di Bandung, omat datangnya. Kuring ti Cilacap, geus nepi ka Nagreg, satengah jam deui kuring nepi. Kuring dina kareta, ti Jakarta, cuk Juki, Mardi aya, ulah ngintip wae, kabogo anjeun rek ngayakeun reuni, ngomong atuh. Juki memang sobat Mardi, basa dirina dihina ku pein, ukur Juki anu teu kapangaruhan, nempo Juki aya dina chat Mardi atoh. Kuring keur jeung Mei ayuna, jelas geus nyaho leuwih ti heula tibatan aranjeun. Juki, kuring percaya, saha deui anu dituju ku Mei di Bandung lamun lain hayang panggih jeung anjeun. Mardi bunga ngadenge omongan Juki, Juki, anjeun bener, anu diteangan Dewi Sinta pasti rama, lain Rahwana, wakakak. Saurang awewe sobatna Mei anu ngaranna Lilian oge ngechat. Mardi, anjeun memang licik, kuring sobatna Mei, tapi Mei leuwih mentingkeun panggih heula jeung anjeun tibatan ka kuring sobat deketna. Padahal anjeun baheula kungsi nganyinyeri Mei. Mardi jelas era, kabeh baturna pada nyaho yen cinta Mei geus dikhianatan ku dirina. Teu lila aya chat deui ti Heru. Kuring nungguan momen kawas kieu, kuring oge bakal datang. Ningali aya Heru, Mardi langsung kerung. Heru salah sahiji anu baheula oge kungsi resep ka Mei, manehna geus jadi pangusaha sukses di bidang perhotelan jeung pariwisata di Batam. Sifatna teu jauh ti pein, boga sifat iri jeung dengki ka Mardi. Jelas Mardi rada teu resep. Chat ti Heru, Mei, kuring ngahajakana pesawat ti Batam demi ngahadiran ondangan anjeun. Kuring geus aya di Presidential Suite Hotel Padma. Kuring ngadenge anjeun oge aya di Padma, di kamar nomer sabaraha. Chat pribadi ka kuring, kuring pasti bakal datang ka kamar anjeun pikeun ngobrol. Mardi ngararet ka Mei, Mei kaciri jamedut, terus ngararet ka Mardi. Heru, sifatna teu robih, sombong, resep pamer. Mardi nyoba nginget-nginget deui Heru. Harita Heru ketua humas, salah sahiji mahasiswa beunghar anak pejabat daerah ti Subang. Sarua jeung pein, Heru oge resep ka Mei, tapi Mei teu kagoda, sabab hate Mei tetep ka Mardi. Saprak nyaho Mei akhirna jadian ka Mardi. Heru teu eran-eran pamer kakayaanna ka Mei. Teu sirikna hampir tiap minggu Heru gonta-ganti mobil, malah tiap nyaho Mei keur dahar di kantin, Heru sok mihulaan mangmayarkeun sanajan teu diuk sameja. Nyaho Mei geus putus jeung Mardi oge Heru beki ngahajakeun, saacan Mei indit ka Amerika, Heru mineng nganjang ka imah Mei, tapi Mei tetep teu kagoda nepi ka akhirna indit ka Amerika. Malah sanajan geus di Amerika, Heru oge kungsi nyusul sarta kuliah di tempat anu sarua, tapi sok sanajan geus di Amerika, cintana masih tetep ditolak ku Mei. Heru akhirna eren kuliah sarta balik ka Indonesia saenggeus nyaho Mei kawin ka bule Amerika.
Anu saterusna Heru muka usaha di Batam, usahana anu dibangunna maju, ayeuna geus hampir nguasai kabeh widang perhotelan jeung pariwisata di Batam. Mardi jelas teresep ku ayana Heru bakal ngahadiran acara reuni, sifat iri jeung dengkina, Mardi geus nyaho, kabeung harana pasti bakal dijadikan senjata pikeun ngawiwirang Mardi, sarua jeung Pain. Beda jeung batur-baturna anu sejen, nyaho Heru milu nyarita dina chat, Heru langsung pada muji. Bos Heru, anjeun pasti datang lantaran sono kami pan. Bos, anjeun teu sieun salakina timburu, anjeun nyaksian Mei kawin ka salakina di Amerika, moal kasuat-suat. Pamajikan bos nyaho teu anjeun datang ka Bandung pikeun nepungan Mei. Rupa-rupa kalima dina chat ditujukeun kabeh ka Heru, jelas ngajian hate Mardi anu milu maca jadi panas. Teu lila aya chat deui ti Lilian, ulah nyaritakeun hal anu teu perlu, salaki Mei geus maot. Sakedapan chat sepi, terus rame deui ku ucapan bela sungkawa anu ditujukeun ka Mei, jeung emot berduka. Tapi jelas, sanajan teu diungkapkeun, keur siswa lalaki beja maotna salaki Mei teu ngajadikeun kaprihatinan, sababaraha malah aya anu ngarasa atoh, utamana Heru. Heru nyaho Mardi geus kawin jeung Lastri, jadi kasempetan dirina pikeun ngadeketan deui Mei beki kabuka. Heru ngechat, kuring oge duda, pamajikan kuring geus maot 7 tahun ka tukang, sigana Mei memang jodoh kuring. Chat dukungan keur Heru langsung rabul, kabehanana satuju lamun Mei bisa ngahiji jeung Heru. Wah lamun kitu cocok pisan, sakalian wae atuh jadikeun meme anjeun balik deui ka Batam. Bener, kuring oge satuju pisan, anjeun duaan memang serasi. Heru ngeja abe, nuhun, tapi kabeh gumantung ka Mei sorangan, daek teu narima kuring. Mei maca oge kana kabeh chat, tapi ukur Sri bari ngararet ka Mardi tanpa boga niat hayang malesan chat. Heru ngechat deui, kuring nyaho, Mei jeung Mardi masih mantau chat ieu, kuring rek sakalian mere nyaho yen kuring oge bakal lila di Bandung, sabab keur ngarencanakeun ngabangun hiji hotel di Ciwidey. Usaha anjeun pan di Batam, nah bet kapikiran muka usaha deui di Bandung. Cuk Heru, sarua jeung Mei, kuring oge hayang netep jeung pangsiun di Bandung, usaha di Batam bisa diteruskeun ku anak kuring. Mardi geus teu tahan deui, buburu Mardi ngetik chat. Heru, kota asal anjeun Subang lain Bandung, naon maksud anu sabenerna? Mardi lain sakadar nanya, tapi sabenerna kasiunan, Heru duda, Mei randa, lamun duanana ngabangun usaha di Bandung, kasempetan pikeun papanggi bakal leuwih loba bari dina kondisi ekonomi anu sarua mapan, beda jeung dirina anu masih ngahiji jeung Lastri bari kahirupana susah. Maca chat ti Mardi, Heru buburu malesan, Pak Ketua, kuring ngambe aya bau hate anu kabelem, anjeun timburu. Benget Mardi langsung berem, ambekna ka Heru beki nyedek. Sabab eueuh balesan chat deui ti Mardi, Heru ngetik deui. Pak Ketua, anjeun teu lelengohan, inget aya Lastri di imah, teu perlu timburu. Akhirna Mardi ngabales, kuring teu mikiran masalah eta, ngan kuring teu ngarti maksud anjeun muka usaha di Bandung. Heru ngabales, jelas keur nambah penghasilan sangkan kuring boga kasibukan di masa-masa pangsiun kuring, sakalian pikeun leuwih deket jeung Mei. Memang salah lamun kuring masih ngarepkeun Mei jadi pamajikan, teu ngarugikeun anjeun pan. Maca chat Heru Mardi ngauleung, memang eueuh alasan pikeun dirina nyarek kana niat Heru, tapi lamun disebut teu ngaganggu, jelas Heru bakal jadi gangguan pikeun dirina dina raraga ngadeketan Mei, ngan teu mungkin diblakeun dina chat grup. Anjeun geus lila di Batam, bakal ngarumas balik ka Bandung, Bandung prospekna goreng keur usaha. Komo deui hotel di Bandung geus ngalayah di mana-mana, anu ngaranna pangsiun anjeun kudu tenang di tempat anu tiis, lain pangsiun ngaranna lamun masih ngagugulung usaha. Heru, ulah nyarita prospek, kuring leuwih ngarti masalah usaha tibatan anjeun, jadi teu kudu mapatahan kuring. Mardi geus teu hayang nembalan deui, buburu maehan notif chat terus nyakuan ponselna, Mardi ngararet ka Mei anu keur melong dirina bari mesem. Hayu urang nguriling deui, Mei ungguk bari nuturkeun Mardi, tapi terus ngarandek sabab nempo jam geus jam 10. Pap, reunina jam 11, hayu urang ka Brilliant Clubs. Mardi kerung sabab samemehna Mei teu nyaritakeun yen acarana berang, akhirna Mardi ungguk. Hayu, Paul nyadiakeun tempat di lantai 14, nyaeta tempat pangluhurna pikeun para member, sabab lantai 15 mah ukur keur kulawargana Nata Prawira jeung member anu ngabogaan kartu all access khusus, lain keur umum. Mardi jelas ngarenjak jeung ngarasa res ka Paul. Dina reuni saacana Mardi ukur bisa nincakeun sukuna nepi ka lantai 10, eta oge lantaran aya Kang Bahar anu daek nginjeungkeun kartu memberna ka Udin, teu nyangka ayeuna bakal nincakeun sukuna di lantai pangluhurna, hartina Paul geus jadi anggota eksekutif senior. Bet lantai 10 oge geus mewah pisan, komo deui ieu, lantai 14, pasti dekorasi di jerona super mewah. Dina lift Mardi nanya ka Mei, "Mom, kumaha hubungan Paul jeung kulawarga Nata Prawira?" Mei ungguk, kasus hukum Nata Prawira tos lami ditanganiku abdi ti zaman caroge jumeneng keneh, terakhir aya kasus Neng Warni anu eksporna kahambat di bea cukai Amerika, Paul anu ngabebaskeun.
Mardi ungguk, hartina Paul jeung indung bapana memang para pengacara handal. Dua nana nepi ka hiji ruangan pangbadakna di lantai 14, loba babaturana anu geus nyampak narungguan. Ruangan anu dimaksud bisa nampung 50 jelema jeung aya meja badak tur mewah keur dahar. Meja nakahubung jeung perkakas listrik anu bisa muterkeun daharan sorangan. Jadi tiap jelema teu kudu rungkang rongkong pikeun nyokot daharan ka resepna. Cukup diuk nungguan, daharan bakal nepi ka harepena. Aya ratusan jenis hidangan super mewah. Tarif per jelema di ruangan eta 2 juta. Kabayang sabaraha Paul bakal mayar, sabab jelas 40 jelema mah geus nyampak. Ningali Mardi asup bari ngagendeng Mei. Kontan kabeh jelema kolohok, sabab disangkana Mei bakal datang sorangan, sedangkan Mardi pasti bakal bareng jeung Lastri. Lilian langsung nanya, Mei, nahabat bisa bareng jeung Mardi, panggi teu kahaja atawa memang geus janjian. Heru nyisiran buukna terus nangtung bari netep Mei, Heru memang keur nungguan kadatangan Mei, ayeuna Mei geus datang, jelas Heru buburu nangtung ngarah kacirian ku Mei. Mei anu masih kaciri gelis jeung awet ngora jelas ngajadikeun panon para lalaki teu kicep-kicep, kabeh eueuh anu nyangkayan umur Mei saumuran jeung maranehanana. Heru beki kumejot hayang buburu ngadeketan Mei pikeun bisa ngobrol masalah pribadi, tapi ngarengkok sabab Mei datang bari digendeng ku Mardi. Dua lengan Mei pageh nyekelan lengan kenca Mardi. Heru buburu nyarita, Mardi, nah anjeun bisa datang jeung Mei, kabeh nyaho lamun lain gara-gara anjeun Mei moal indit ka Amerika sarta saenggeus 25 tahun karek wani balik deui ka dieu, anjeun teh era baheula geus nganyenyeri Mei, lamun kuring jadi anjeun, kuring pasti moal sanggup nembongkeun banget ka Mei. Mardi seri, anjeun teh nyaho dongengna, jadi leuwih hade cicing, terus diuk. Terus Mardi ngararet ka sararea bari manggut, sarta nyarita deui ka Heru. Heru, kuring nyaho anjeun panas nempo kuring datang duaan jeung Mei, tibaheula anjeun teh bisa mikat Mei. Ayuna nempo kuring jeung Mei masih layet, pasti anjeun sirik pan. Heru buburu nembalan, kuring lain panas, ngan teu pantes wae maneh datang jeung Mei bari pamajikan sorangan teu dibawa. Pan sarua Lastri oge alumnus Unpad, anjeun leuwih hade balik, ulah hayang milu reunian lamun bakal ngajieun piomongan di dieu. Mei ngalesotkeun lengan Mardi, manggut ka sararea, terus nyarita ka Heru. Abdi anu ngayakeun acara ieu, abdi anu ngulem, janten anjeun teu aya hak ngusir tamu abdi, Mardi uleman khusus abdi. Tujuan abdi hoyong ngariung utamina nyaeta silaturahmi, margi tos teu pendak salami 25 tahun, sanes hoyong siliguar masalah anu tos kalangkung. Mei ngararet ka sararea, aranjeun sadaya uleman abdi, mangga sadayana raos-raos taruang, ngarobrol, teu kedah aya anu ngadebatkeun hal-hal anu teu aya gunana. Mardi ngararet ka Heru, terus nanya, masih rek ngusir kuring. Mardi oge ngararet ka Lilian anu tadi nanya, kamari kuring anu ngajemput Mei ka bandara, terus makan siang jeung makan malam bareng. Tadi isu kuring ngajemput Mei ka Hotel Padma, terus kuring duaan jalan-jalan heula ka alma mater urang, lantaran Mei oge hayang nyaho kumaha kaayan kampus Ayuna, tidinya karek kuring duaan langsung ka dieu. Sararea langsung silih reret, hampir teu percaya kana caritaan Mardi, malah Heru mah langsung diuk ngarasa asa di skakster, tibaheula dirina ukur bisa ngumudak Mei tapi teu bisa deket kawas Mardi. Baheula bener, Mei jeung Mardi bisa disebutkan pasangan serasi, Mei gelis, Mardi oge kasep jaba beunghar, tapi Ayuna mah beda. Kabeh nyaho kumaha kaayan Mardi, komo pas biu kadenge dua nana geus di kampus Unpad, naon deui lamun lain geus nostalgiaan. Harita Paul asup ka ruangan, langsung nyampurkeun ka Mei. Mah, abdi tos nepangan boyo pengurus rumah tangga kulawarga Nata Prawira, janten mama sing tenang di dieu, upami peryogi nanaon nyarios ka boyo. Ningali aya bule asup bari nyebut mama ka Mei, kabeh pada muji. Mei, eta anak anjeun, aduh meuni gagah jeung kasep. Mei ungguk terus nangtung. Kasadayana nepangken, iya anak kuring, Paul Smith. Bapana pasti ganteng oge, cuk Lilian, anak ti salaki anjeun anu Amerika teh ya, Heru nanya. Mei ngararet ka Heru, memangna salaki abdi aya sabaraha. Kontan sararea pating cakaka saleserian ngadenge pertanyaan Heru anu memang kawas jelema Cilepeng. Tapi Heru teu kasinggung, dirina nanya deui, boga ngaran Indonesiana teu. Mei seri deui, kuring perantauan Indonesia lain perantauan China anu kudu mere ngaran China oge ka anak-anakna. Tapi lamun saupama kudu, pasti ngaran sejena Paul Sumardi Smith. Kabeh pating cakaka deui, bari ngararet ka Mardi, beungeut Paul bararem era bari ngararet ka indungna, tapi Paul teu kaciri ambek, nempo indungna bungah manehna oge milu bungah. Mei ngararet ka Paul, jang, bisi anjeun keur loba kasibukan, jika anggeus keun heula, keun bae mama di dieu sosonoan jeung batur-batur mama, aya nanaon mah pasti mama bakal nyarita ka boyo atawa nelepon anjeun. Nyaho indungna embung kaganggu Paul ngarti, buburu dirina pamit. Mamang oge bibi sadayana, mangga sing tenang tuang alat sarta ngarobrol, abdi permios heula ku Margi seueur padamelan anu kedah direngsekeun. Mardi buburu nangtung, sarta nyekel tak-tak Paul, Paul, rek ka mana, hayu sakalian ngariung dahar di dia,
pan geus waktuna makan siang. Mardi ngajak Paul dahar ngarah ka tempoku sarerea yen salian jeung Mei, Mardi oge geus akrab jeung anakna, utamana Heru, sangkan teu wani macem-macem deui ngaganggu Mei. Memang bener, ningali Mardi loma jeung Paul, nu sejen kerung, teu nyangka Mardi geus akrab jeung Paul. Paul sribari manggut ka Mardi, abdi bade tuang di kantor mang, tos janji sareng Kang Udin bade tepang di kantor, janten isin upami Kang Udin sumping abdi nuju teu aya. Paul nyarita kitu bari sakalian ngabejaan Mardi yen Udin bakal datang ka kantorna. Mardi oge ngarti jeung ngamaklum, pasti aya kaitana jeung masalah ramalan anu kungsi diobrolkeun. Mardi seri, minantu kuring teu boga pangarti sejen, ukur ngaramal, sahanu nyaho ikhtiarna bisa ngajadikeun usaha anjeun maju, ulah disaruakeun jeung dukun, minantu kuring tara menta bayaran, jadi anjeun ulah maksakeun mayar, keunku mamang dibejaan via telepon. Ningali kaakraban Mardi jeung Paul, Heru beki iri, ti iraha maranehna wauh. Malah bisa wau jeung minantuna sagala, memang tadi geus ngadenge basa Mardi ngajawab pananya Lilian, yen Mei dijemput ku Mardi ti bandara jeung geus 2 kali dahar bareng, tapi piraku karek sapoe geus bisa akrab kitu. Heru ngahuleung, nah Mei anu kungsi dinyenyeri ku Mardi geus bisa ngahampura kasalahana sarta masih bogo ka Mardi, kumaha panarimaan Lastri, jeung kunaon ayuna Lastri teka tempo dibawa ku Mardi. Paul nyarita deui ka Mardi, mamang teu kedah nelepon Kang Udin, ka abdina janten isin. Piraku tos didamelkeun tapi teu dibayar. Mei oge seri ka Mardi, pap, teu kudu pipilen kana urusan barudak. Ngadenge Mei masih nyebut pap ka Mardi kawas bahla zaman masih bobogohan, Heru beki kerung. Mardi nyarita ka Paul, nyalamun kitu mah terserah anjen, ulah mangariwangkeun indung anjen di dieu salila aya mamang, mamang pasti bakal ngajaga indung anjen. Ngadenge omongan Mardi, Heru ngarasa Mardi siga bapa tere Paul, naha Mei geus kawin ka Mardi tanpa sakanyahona, Heru beki bingung. Akhirna nanyaku sora tarik saolah-olah ngahaja supaya kabeh jelema ngadenge. Mardi, pamajikan maneh mana, lain anjeun geus kawin ka Ratu Iblis Lastri, kunaon teu diajak ka dieu. Mardi mureleng ka Heru, Heru, Lastri lain ti fakultas hukum, naha make kudu dibawa ka dieu. Heru seri, anjeun kudu sadar diri yen anjeun boga pamajikan, jadi ulah ngagoda Mei, lamun nepi ka Lastri nyahoon, karunya ka Mei. Mardi ambek sarta mencrong ka Heru, Heru, nyarita naon anjen, iraha kuring pernah ngagoda Mei, hubungan kuring jeung Mei sarua kawas bahla, anu kalelewihi, akrab lain hartina kuring keur salingkuh, ngarti. Benget Mei ka ciri era, aranjen duan kunaon, tos disebatkeun tujuan ngariungi reunian pikeun silaturahmi, teu kedah debat, upami teras ngumbar pikariosen, abdi bade uwih ka Padma. Mardi ngararet ka Mei, mom, anjen oge ngadenge, saha anu ngamimitian ngajak ribut, lain pap, tapi si beleguk. Heru anu di Batam dihargaan ku batur, biu dicarekan ku Mardi, jelas martabat dirina asa keur ditincak, Heru langsung ngagebrak meja sarta nyorowok ka Mardi. Mardi, saha anu beleguk, nya maneh, memangna saha deui anu beleguk, tembal Mardi embung eleh. Heru nangtung bari nunjuk kana banget Mardi, Mardi, ulah kena-kena ieu di Bandung terus maneh wani kurang ajar ka aing, aing bisa wae ngalakukeun hal anu teu dipiharep ka anjeun, hati-hati. Mardi jempe, dina hal kakuatan, Heru memang lain lawan dirina. Ker Heru gampang nyangan masalah kadirina, Heru loba duit, ku duit sagalana bisa dilakukan. Nempo situasi beki panas, Paul anu masih aya di dinya buburu nyarita ka Heru jeung Mardi. Mamang, ieu acara mamah, janten hapunten pisan ka sadayana, aranjeun kedah tiasa ngahormat ka mamah salaku tuan rumah. Mardi buburu diuk terus tungkul, Paul anjeun bisa nganilai, saha anu geus berperilaku teu sopan. Heru buburu nempas omongan Mardi, nyebut batur beleguk eta sopan. Meja medut hasem, Heru, Mardi cekap, upami aranjen teras pasea, langkung sae duanana kaluar, abdi teu peryogi kenal silaturahmi sareng rerencangan anu teu tiasa saling ngahargaan. Mardi jeung Heru jelas ngarenjak ngadenge Mei ambek, duanana jempe, Heru langsung diuk. Teu lila boyo asup nepungan Paul, Pa Paul, chef tos nyiapkeun tuangan, abdi bade naros, tos tiasa dihidangkan ayuna. Paul ngareret, boyo, nah anjeun sorangan anu datang nanya, kunaon teu nitah manajer. Kabe jempling nempo boyo asup sarta nyarita sopan ka Paul. Kabe pada nyahoyen boyo kepala rumah tangga kulawarga Nata Prawira, jadi sararea ngarasa kaget kunaon boyo ngahormat ka Paul. Pas Heru ngadenge yen anu datang boyo, benget sombongna langsung lengit, sabab Heru nyahoyen kulawarga Nata Prawira pengusaha nomer hiji di Bandung, jauh saluhureun dirina, jadi Heru teu wani macem-macem harepen boyo. Heru ukur pengusaha biasa, sanajan dirina nguasai hampir kabeh perhotelan jeung rekreasi di Batam, tapi lain nomer hiji sedangkan Batam hiji pulau letik di antara puluhan kepulauan Riau, beda jeung Nata Prawira, anu usahana aya di tiap daerah di Jawa Barat, jadi Tongboro jeung kulawarga Nata Prawira, jeung boyo sorangan pasti panghasilana leuwih gede kene boyo. Paul oge teu nyangka,
Boyo bakal datang sorangan pikeun nepungan dirina ka ruang makan. Boyo Sri sarta nyarita ka Paul, "Pa Paul, kulawarga Nata Prawira lain wawu 1-2 tahun jeung kulawarga Anjen, tapi belasan tahun ti zaman Bapak Anjen jumenang keneh. Loba kasus hukum anu geus dibantuku perusahaan Anjen utamana masalah ekspor ka Amerika. Anjen harita masih sakola, jadi Anjen moal nyaho, geus sawajarna kuring datang pikeun nepungan Anjen sacara langsung." Boyo manggut kame, terus nyarita deui ka Paul, "Indung Anjen pasti nyaho kumaha hubungan Bapak Anjen jeung juragan kuring, Sony Nata Prawira." Paul ungguk, terus ngabongkokeun awakna ka Boyo, "Boyo, dugikeun nuhun abdi ka Pa Sony, upami urusan abdi tos rengse sarta usaha abdi tos jalan normal, abdi pasti nyempetkeun diri pikeun nyumpingan Pa Sony." Boyo ungguk bari seri, "Tangtu, bejaan kuring lamun Anjen geus siap, kuring bakal ngatur waktuna." Terus Boyo ngaradat ka sakuriling, "Kumargi katawisna sadayana, tos siap, abdi bade marentakeun koki pikeun ngalebetkeun hidangan." Paul ungguk, "Hayu bareng jeung kuring, kuring oge rek kaluar." Boyo ungguk bari nitah Paul lempang ti heula. Pas Boyo rek ngalengkah nuturkeun Paul, Heru buburu nangtung nyampurkeun. "Boyo, kuring Heru, ti Barelang Group, Batam, kuring bunga bisa panggih jeung Anjen di dia." Boyo ngarandek terus ngararet ka Heru bari kerung. "Kuring teu inget ngaran perusahaan Anjen, Anjen relasi kulawarga Nata Prawira." Paul oge anu acan jauh ngarandek, nungguan Boyo, Heru gogodek. "Lain, tapi kuring hayang ngajalin kerjasama jeung salah sahiji bisnis kulawarga Nata Prawira, Anjen bisa ngabantu kuring." Boyo Sri, "Nuhun saacana, tapi pikeun kerjasama jeung bagian bisnis Nata Prawira kudu jelas kualifikasina, hampura, lantaran perusahaan Anjen acan pernah kadenge saacana, kuring teu yakin bisa." Boyo anu geus milu ka kulawarga Nata Prawira ti zaman Sony keur ngora kene jelas nyaho jenis bisnis naon wae anu dijalankeun ku Nata Prawira, jeung perusahaan mana wae anu pantes ngajalin kerjasama, jadi wajar manehna nembalan kitu ka Heru, ngaran perusahaan anu rada asing jelas ken terkenal. Kualifikasina pasti jauh sahandapen, moal direretku kulawarga Nata Prawira. Heru langsung cicing, teu nyangka niatna bakal langsung ditolak ku Boyo. "Nya teu nanaon, hampura kuring geus ngaganggu Anjen." Heru diuk deui dina korsina bari baet, sabab ngarasa era geus ditolak ku Boyo harepen babaturana. Boyo ungguk ka Heru, Paul ngararet ka sarerea anu masih pating haruleng, terus manggut. "Mamang sareng bibi sadayana, kuring pamit." Paul oge manggut ka Mardi. "Mang abdi angkat heula, enyajik. Hati-hati di jalan," cuk Mardi asa ka anakna sorangan. Boyo anu karek sadar yen didinya aya Mardi, buburu ngabongkokeun awakna ngahormat. "Pa Mardi, Anjen di dia oge." Mardi teu nyangka Boyo bakal wawu ka dirina, buburu Mardi nanya. "Boyo, naha Anjen wawu ka kuring?" Boyo manggut. "Pa Udin tos dianggap bagian ti kulawarga Nata Prawira, Anjen mitohana, piraku kuring nepi ka teu nyaho." Mardi langsung sadar, yen Udin dukun anu dipercaya jeung geus ngabantu sababara pengusaha, sigana salah sahijina kulawarga Nata Prawira. Mardi beki keng, lain ukur Kang Bahar jeung Salman, ternyata Udin oge geus aya hubungan jeung kulawarga Nata Prawira. Paul oge rada kaget, teu nyangka Udin geus dianggap bagian ti kulawarga Nata Prawira, boga kaistimewaan naon Udin, na masih aya kaitana jeung keahlian ngaramalna. Paul kerung, sabab ngarasa aya anu aneh. Boyo manggut deui ka Mardi, lantaran Anjen aya di dieu, lamun aya nanaon, langsung bejaan kuring. Kabeh anu hadir rata-rata urang Bandung jeung nyaho kumaha beungharna kulawarga Nata Prawira, nempo Boyo ngahormat ka Mardi sarupa kitu, jelas kabeh mulai res ka Mardi. Heru oge bingung, jeung mimiti sieun ku Mardi, dirina teu dipalire ku Boyo, tapi Boyo sopan pisan ka Mardi lantaran minantuna, jadi Heru panasaran hayang nyaho saha minantu Mardi anu disebut Udin ku Boyo. Heru ngararet ka batur-baturna anu asli urang Bandung. "Marane aya anu nyaho saha minantu Mardi?" Heru jelas iri ka Mardi, minantuna geus ngajieun Boyo leuwih memperhatikeun jeung leuwih hormat ka Mardi tibatan ka dirina. Saurang sobat deket Heru ngadeketan sarta ngaharewos ka Heru ngajelaskeun ngeunaan Udin. Minantu Mardi anu ngaranna Udin, eta saurang galandangan jeung pangangguran, saleuwihna kuring teu pati nyaho. Heru kerung, jelas teu percaya kana penjelasan ti sobatna, dirina geus icikibung dina bisnis cukup lila, tina sikep Boyo. Teu sakuduna dirina disapelkeun, manehna nyangka pasti Udin jelema terhormat jeung berpengaruh, lamun lain, moal mungkin Boyo nepi ka kituna ka Mardi. Timbul rasa sieun dina hate Heru lantaran geus ngahina Mardi. Cara Boyo nyarita ka Mardi kalawan ati-ati, jelas Boyo oge moal wani ngahina Mardi. Jadi Heru ngadeketan Mardi sarta nyarita lalaunan bari manggut. "Mardi, kuring jadi araku Anjen, tadi kuring geus teu sopan ka Anjen, hampura, ulah diasupkeun kana hate, Anjen jeung kuring babaturan saangkatan. Teu kudu kapapanjangan." Mardi kerung, Heru anu tadina sombong ayuna ujuk-ujuk santun, malah boga kahayang pikeun mentah hampura ti heula, pasti lantaran ningali Boyo. Mei anu merhatikeun omongan Heru oge nyarita,
Leres pap, langkung sae hilapkan kajantunan tadi, tekedah kapapanjangan. Mardi ungguk sarta nyarita ka Heru, lantaran meinya tujuan, kuring ngahampura anjen, saacana memang kuring teh hayang riributan, jadi ulah coba-coba deui nyinggung hate kuring. Heru ungguk nganuhungkeun, sanajan kumaha, Brilliant Clubs anu kulawarga nata prawira, sedengkeun boyo hormat pisan ka Mardi, lamun nepikeun ka timbul masalah deui, tangtu pihak keamanan Brilliant Clubs bakal ngabela Mardi tibatan dirina. Nu sejen oge merhatikeun sikap Heru anu ujuk-ujuk sopan ka Mardi, kabeh jadi sarua pada hayang nyaho, saha atuh minantu Mardi. Mardi geus bener-bener tenang jeung bagja, sanajan Udin eueuh, nyata pangaruhna gede pisan, komo lamun aya, dina hate letikna, Mardi nganuhungkeun ka Udin jeung muji bebeakan, Mardi regrek, tina dua kajadian reuni, kaharepna dirina geus moal dilecehkeun deui ku babaturan-babaturana. Harita Paul geus aya dina mobil ngajuk-juk ka kantorna, Smith Law Firm, Amerika jeung Indonesia tampil make gaya anu beda, di Indonesia jarang ngaran perusahaan anu dicokot tina ngaran kulawarga, tapi bapana ngahaja nunda ngaran Smith dina ngaran perusahaana, pikeun nembongkeun ciri Amerikana, anu rata-rata make ngaran pendirina. Contoh perusahaan Boeing, nyaeta perusahaan kadirgantaraan gede, ngajieun rupa-rupa pesawat, tim mimiti pesawat penumpang, pesawat tempur, nepi ka pesawat ruang angkasa, lantaran pendirina William Edward Boeing. Aya deui perusahaan terkenal di bidang perhotelan, Hilton Group, lantaran pendirina Conrad Hilton. Sedengkeun ngaran Paul nyaeta Paul Smith, ngaran bapana George Smith, jadi wajar lamun perusahaana oge diaranan Smith. Smith Law Firm geus terkenal secara internasional salila belasan tahun lantaran hasil perjuangan George jeung May. Lokasi kantor Paul di area CBD terkenal di Bandung, nyaeta nyewa di gedung Gemdel Building milik Bima Raya Group. Gedungna aya 30 lantai, loba perusahaan top anu ngantor didinya, salila Smith Law Firm geus ngabogaan 500 klien tetep, kabeh perusahaan top dunia. Bima Raya Group milik Udin memang gede, basisna kana pengembangan real estate, memang aya sababaraha hotel jeung perkantoran, tapi dikelola ku anak perusahaan, salah sahijina Gemdel Building. Udin rada ngarenjak Paul milih ngantor di Gemdel milikna, tapi Udin res, ku ayana Paul milih ngantor didinya, popularitas Gemdel bakal leuwih kaangkat. Beres makan siang Udin naik taksi ke Gemdel, kantor Paul aya di lantai 27. Udin naik lift langsung ke lantai 27, keluar tina lift geus nyampak Paul anu ngabagiakeun sarta langsung ngajak Udin asup ka kantorna. Hatur nuhun Kang Udin, tos keresa nyempetkeun waktu sumping ka kantor abdi. Udin seri, kuring geus janji, jadi teu perlu nganuhungkeun. Paul buburu nyarita deui, Kang, asisten abdi nyewa sadaya lantai 27, tilu sasi kabanggar, kamari sadaya renovasi sareng dekorasina nembe rengse, mangga dipariosku akang, kumaha daya tarikna sareng pangaruhna kana prospek usaha abdi. Udin nempo sareret sarta langsung nyaho yen samemehna pasti Paul kungsi tatanya ka ahli sejen saacan ka dirina. Sabab Udin teu nempo kaanehan nanaon, boku mata lahir atawa ku mata batina, kabeh ruangan dina kaayan bersih tina sagala pangaruh goreng. Paul, ahli Feng Shui geus ngatur tata letak parabotan, jadi katempo ku kuring geus eueuh masalah. Sanajan tanpa bantuan ti kuring, kantor anjeun geus aman sarta siap dioperasikeun. Paul curinghak, Kang, salira leres pisan, salira uninga masalah Feng Shui. Udin ungguk, Feng Shui salah sahiji cabang tina ilmu metafisik anu langsung diterapkan kana pengaturan fisik, jadi teu beda jauh ti ramalan, lantaran kacirina kabeh geus sampurna, kunaon anjeun nitah deui kuring. Paul era terus ngajelaskeun, kumargi ieu Bandung, biasana kamampuan ngaramal ahli ti luar Bandung bakal benten sareng ahli ramal pribumi anu langkung faham sareng aura Bandung nyalira, matak abdi hoyong uninga kana penerawangan akang salaku ahli ti Bandung, nanging hapunten satowacana upami tindakan abdi tos ngalengkahan akang. Paul hayang nyaho pisan saha Udin, saacana Paul nyangka Udin salah saurang gegeden ti kulawarga konglomerat Subrata, tapi langsung dibantah ku Udin. Saenggeus datang ka Villa Bougainville, Paul jadi nyaho yen Udin boga pangabisa kana ngaramal, hormatna boyo ka Mardi geus ngajadikeun tanda tanya gede dina hate Paul, sapinter-pinterna ahli ramal moal mungkin nepi ka dianggap bagian ti kulawarga nata prawira. Paul ngondang Udin ka kantorna sabenerna ukur hayang nyoba, nepi ka mana pangabisa Udin dina hal ngaramal, padahal sabenerna Paul geus ngadatangkeun ahli Feng Shui ti Hong Kong. Tapi nyatana pangabisa Udin memang di luar dugaan, ukur direret saliwat, Udin geus langsung nyaho. Udin teu ambek saenggeus Paul ngaku. Sabalikna Udin muji kana kaati-atian Paul jeung katerus terangana, kejujuran saperti kieu kawilang langka kerjelema zaman ayeuna. Ngabandingkeun pangarti, eta manusiawi, jadi sanajan kuring teu digawe, ku sabab anjeun geus ngondang kuring ka dieu, anjeun tetep kudu meresan kawajiban anjeun, nyaeta mayar kuring. Sabenerna Udin teu boga niat hayang nagih bayaran, tapi lantaran Paul geus ngamimitian ngajak perang etika,
jadi Udin oge nerapkan etika, di mana saupama aya saurang dipentaan jasa, hartina anu butuh jasa kudu mayar, ieu oge manusiawi. Paul jelas teu kabeuratan, memang kitu sakuduna, jadi Paul buburu nyarita. Tangtos Kang, kumargi akan diondang, abdi kedah mayar. Paul ngeluarkan buku cek terus nulis angka sarta disowekeun, dibikin ka Udin. Kang, ieu 10 juta bayaran ti abdi, mangga ditampi. Udin narima cek bari seri, nuhun, ditarima ku akang. Saenggeus nyakuan cek Udin nangtung sarta ngareretan ruangan leuwih taliti bari kerung. Ahli Feng Shui anjeun memang jago, tapi masih aya cacat. Paul ngarenjak, buburu nangtung pikeun nanya, dina leresan naon Kang. Udin nyingharep bari nunjuk kana panto asup, panto ieu aya di wetan, panon poe memang medal ti wetan, eta ibaratna datangna rejeki anjeun ti wetan, eta geus alus, ruangan ieu ibarat kantong, kantong teu meunang bocor. Terus Udin malikeun awakna sarta nunjuk kana lebah jandela. Tapi tingali kabeh jandela di lebah kulon eta, kabeh dijentina kaca transparan ti handap nepi ka luhur, eueuh hahalang pisan. Paul kerung, maksud akang, rejeki abdi moal namper. Udin ungguk, bener, akang lain ahli Feng Shui, tapi kaca transparan dina Feng Shui ngandung harti molongo. Paul unggut-unggutan, janten kedah kumaha mereskeun akang. Udin seri, jen halang sangkan aya keliran, pasangan kaca film sanajan ukur warna coklat saulas, ulah polos ting. Paul atau bari manggut, mangga Kang, dinten ieu keneh bade langsung dipidamel. Udin ungguk bari seri, Paul buburu diuk sarta nulis deui angka dina cek terus disowekeun sarta diasongkeun ka Udin. Kang, tampi ieu 40 juta, bayaran ti abdi, Udin nolak. 10 juta anu tadi, geus cukup keur kuring, anjeun teu kudu mere deui. Paul kekeh ngasongkeun cek, benten deui Kang, ieu bayaran kumargi akang tos didamel. Udin seri, naon anu disebutkan biu lain gawe, kuring ukur mere nyaho. Tanpa saranti kuring masalah kaca, perusahaan anjeun geus maju jeung terkenal, prospekna geus teu kudu dicaturkeun deui. Paul gogodek, abdi ngartos kana perumpamaan tapi abdi teu ngartos metafisika, perumpamaan akang masalah kaca kahartos pisan, pasti bakal janten pangaruh ageng kana usaha abdi, janten abdi mayar sanes tanpa alasan, uyahna tampi Kang. Udin ungguk, Feng Shui, ramalan, memang bagian tina ilmu metafisika anu ngalibatkan pengetahuan lahir jeung kamampuan batin, bedana ramalan teu diterapkan kana fisik, sedangkan Feng Shui diwujudkeun kana tata letak fisik saperti anu dipercaya ku Paul, posisi meja, posisi panto, kamana kudu nyingharep jeung sajabana, eta disebut Feng Shui. Saperti halna kana ramalan, kana Feng Shui oge geus jarang jelema zaman kiwari anu percaya, matak Udin rada aneh jeung ras. Paul anu hirup di negara maju jeung digedekeun di lingkungan masyarakat modern tapi masih ngagem kapercayaan karuhun model kieu. Paul beki res kana pangarti Udin. Paul lahir jeung gede di Amerika, tapi memang tertarik kana budaya Indonesia jeung percaya kana sagala rupa klinikna, kaasup sihir, metafisika, perdukunan jeung sajabana. Naon anu dijelaskan ku Udin geus cukup nunjukeun yen pangarti Udin memang jero. Jadi Paul mimiti faham ku naon aya pengusaha anu rela mere vila ka Udin, malah kulawarga nata prawira nepi ka ngahormat pisan. Ahli kawas Udin lain saukur ngabantu ningkatkeun jalan rejeki, tapi ngajauhkeun tina pangaruh jahat jeung mara bahaya akibat jieunan batur. Beki jero pangarti jelema kawas Udin, bakal beki mahal oge bayarana. Malah di zaman kerajaan baheula, hampir kabeh raja boga ahli nujumna sorangan. Jog beja, Presiden Soekarno oge percaya kana karomah tina barang pusaka malah boga guru khusus kerja di penasehat dirina. Jadi, Paul mere 50 juta ka Udin teh jujur asal leutik teuing, kuduna 100 juta. Buburu cek 40 juta disowekeun terus Paul nulis di angka 80 juta sarta dibikin ka Udin. Kang, tapi ku Udin masih ditolak. Paul, 10 juta geus cukup, teu kudu ditambahan deui. Paul kerung, Kang, abdi uninga ilmu teu tiasa dinilai ku artos. Sanaos samiliar pasti teu acan sabanding sareng nilai ilmu akang. Jujur abdi masihan 10 juta ka akang asa kirang pantes. Mataku abdi ditambihan sanajan tambihna oge masih kawilang alit, nanging abdi ikhlas. Udin teu kakurangan duit. 220 miliar duit tunaina masih wetuh, malah Udin bingung kumaha ngagunakeunna, jadi Paul rek mere 10 juta atawa 100 juta, pangaruh nanaon keur dirina, 10 juta anu ditarimana ukur formalitas, jadi wajar lamun Udin nolak ditambahan deui. Tapi Paul kekeh, cek 80 tetep ditunda dina meja harapan Udin ukur gogodek. Teu nanaon ku kuring ditarima, tapi saupama kuring butuh jasa pengacara kaharepna, anjeun kudu profesional, patok harga saperti ka batur, ulah dibeda-bedakeun. Paul seri, teu kitu Kang, akang sanes batur, piraku abdi kedah matok pangaos. Udin kerung, lamun kitu, kuring moal menta tulung ka anjeun. Paul ngarahu, mangga Kang, upami kapayuna akang peryogi bantosan hukum, abdi bakal nerapkeun tarif normal. Udin ungguk bari seri, tah kitu, eta ngaranna profesional.
Udin ngaret jam, terus nangtung, Paul, kuring teu bisa lila, kuring rek pamit. Paul oge buburu nangtung, Kang, abdi hoyong ngulem salira makan malam, tiasa. Udin seribari gogodek, hampura, kuring teu bisa, loba hal anu kudu dipigawe. Paul ungguk, oh, hapunten atuh, mangga ku abdi dijajab kana lift. Kasomeahan jeung kajujuran Paul ngajadikan Udin beki percaya yen Paul memang jelema bager. Di harapan lift, Paul buburu mencet knop lift keur Udin. Kaciri tina lampu anu hurung, lift keur naik ti lantai dasar, tapi barang lift nepi sarta pantona muka, teu disangka ti jero lift keluar Warni diiringkeun ku dua pengawalna anu naranggei karanjang kembang. Kagelisan Warni anu memang eueuh bandingna ngajadikeun Udin jeung Paul kolohok. Neng Warni, naha anjeun ka dieu? Paul marah main nanya. Warni teu buburu ngajawab sabab ningali Udin, Warni langsung nanya ka Udin bari seri bunga. Kang, naha akang aya di dieu? Warni teu nyangka bakal panggih jeung lalaki anu dipikaresep jeung dipikasono ku dirina. Udin seribari manggut, kuring ka dieu ngabantu Paul ngaramal. Udin yakin Warni jeung Paul geus pada wawuh, kadenge tina pananya Paul tadi anu nyebut Neng Warni. Warni seri, oh, akan tos saling kenal oge sareng Paul, abdi ka dieu dipiwarangku aki masih keun kembang sareng ucapan selamat ka Paulku dibukana perusahaan Paul Enjing. Warni ngararet ka Paul bari seri, Paul, lami teu pendak. Paul jelema pinter, profesina memang aya kaitana jeung loba jelema anu rupa-rupa sifat jeung kabiasaan. Malah Paul kungsi diajar cara nafsirkan keret banget jelema, jadi Paul ngarti kumaha deketna Udin jeung Warni cukup tina rindat jeung tetep Warni ka Udin. Dina hal ngurus kasus, kemampuan maca ekspresi banget sarta parobahan mata, penting pisan, bakal kanyawan naha jelema keur jujur atawa keur ngabohong, ieu bagean tina ilmu psikologi, sarta ilmu wajib keur kabeh pengacara, keur sakola hukum, ditambah indung bapana oge pengacara hebat, jadi sacara teu langsung hal sarupa kitu geus kaasa ti leletik tina warahan kolot. Kasimpulan anu bisa katempo tina rindat sarta tetep Warni, Paul nyaho yen Warni bogohan ka Udin, Paul beki res ka Udin, pamor Udin bisa ngajieun Warni ka sengsrem, padahal Udin geus boga pamajikan, iya jelas hal luar biasa. Sanajan Warni datang pikeun mikeun kembang ka Paul, tapi panon Warni terus netep ka Udin, tiap panggih jeung Udin Warni ngarasa masih kene umur 18-an. Warni memang asa karbitan, dipaksa dewasa ku kaayaan, mimpin bisnis sarta gaul jeung pengusaha sejen dina umur anu masih ngora, tapi tiap panggih jeung Udin, kadewasaana langsung lengit, di harapan Udin pasti bakal muncul sifat bubudakeun jeung ogoana, sarta sifat hayang diperhatikan. Warni nanya ka Udin bari netep dedeh, Kang, kumaha salira tiasa kenal sareng Paul, padahal Paul nembe dugi ka Bandung kamari. Udin seri, mitoha akang jeung indungna Paul babaturan kuliah, kamari kuring nganter mitoha ngajemput Paul jeung indungna ka bandara, jadi wawuh. Warni kolohok, wah, kaleresan atuh, Paul oge manggut. Muhun kaleresan, abdi oge teu nyangki Neng Warni kenal oge ka Pa Udin. Warni seribari netep Udin, terus nyarita ka Paul. Kang Udin kantos nyalametkeun abdi, anjeun emut kene sababaraha waktu ka bangker barang ekspor abdi ditahan ku bea cukai Amerika, dituduh spekna teu sesuai sampel. Paul buburu ungguk, tangtos abdi emut pisan margi teu acan lami, anjeun miwarang abdi ka pelabuhan, tapi masalahna tos beres sateu acan abdi dugi. Warni ungguk, harita abdi diganggu hal gaib, pangaruna sanes kana bisnis abdi hungkul, tapi kesehatan abdi oge kaganggu, sababaraha kali abdi kamusibahan, anu hampir ngalengitkeun nyawa abdi. Warni buburu nunjuk kana kang kalung anu dipakena, kang kalung wasiati ema ieu oge hampir ical, upami sanes pitulung ti Kang Udin, moal kapendak deui. Paul ngarenjak, janten ahli ramal anu disebatkeun ku Neng Warni harita Kang Udin. Warni ungguk, muhun, Kang Udin jalmina, Paul ngareret ka Udin ras. Kang, abdi teu nyangki anjeun ahli ramal anu salami ieu janten pujian Neng Warni. Udin seribari gogodek, terlalu digegede keun, kuring lain ahli. Paul nyarita deui, Kang, akang teu kedah ngarendahkeun diri wae, sadayana tos kabukti, abdi ngaraos syukur tiasa kenal tur pendak sareng akang. Udin mimiti ngarasa Paul geus siga Ilyas, satik-satik geus nembongkeun hormat jeung bakti ka dirina, sanajan teu kaluar ucap kawas anu sejen, tapi Udin yakin Paul lain tipe jelema khianat. Udin buburu nyarita ka Warni, masih loba pagawean anu kudu ku akang dibereskeun, jadi sok bereskeun urusan anjeun jeung Paul, kuring pamit. Warni kerung, bade ka mana Kang, akang nyandak mobil, upami henteu, antosan abdi, ku abdi dijajab uih. Udin gogodek, anjeun tangtu karek panggih jeung Paul pan, sok ngarobrol sing tenang, teu kudu mikiran akang. Warni buburu ngajelaskeun, abdi sareng Paul sering ngobrol dina telepon perkawis bisnis. Kumargi anjeunna tos aya sareng bakal salamina di Bandung, masih sore waktu kangge patepang ngobrol, ayuna abdi kedah ngajajabkeun akang. Ningali hal ieu Paul ngarti yen di mata Warni, Udin leuwih penting tibatan dirina,
tapi Paul bisa nggak maklum, Udin memang jelema hebat, sanajan dirina oge pasti bakal memperlakukan Udin kawas gitu. Paul manggut ka Warni, "Neng Warni, hatur nuhun kana paket kembangna, dugikeun nuhun abdi oge ka pasoni, upami sadayana tos rengse, abdi pasti nyempetkeun waktu nepangan anjeunna." Warni ngararet ka Paul bari manggut, "Mangga, mugia enggal beres sareng operasionalna lancar, dina waktosna hayu urang ngariung makan siang sareng Aki." IQ jeung EQ Paul memang luhur. Paul bisa neumpo, sabenerna pikiran Warni masih ka Udin, jadi Paul ukur seribari manggut. Warni ngararet ka Udin, "Hayu atuh Kang, urang lungsur sareung abdi." Warni ninggalkan pangawalna sangkan mawa karanjangna ka ruangan Paul, terus Warni asup kana lift jeung Udin. Dina jero lift Udin teu nyarita, matana perem ngarasa tentrem bari nyesep sengit parfum khas anu biasa sok dipake ku Warni. Selera Warni kana jenis parfum memang luhur. Sengitna kalem tapi bisa ngajian hate anu ngambeuna ngarasa tengtrem, geus pasti hargana mahal pisan. Dua anana ninggalkan gembel building kana Rolls Royce anu disupiran ku Warni. "Bade dijajab ka mana Kang?" "Ka imah Kang, Bougainville Villas," cuk Udin. Warni ungguk, "Upami teu kaabotan, aya pidamelen penting naon di bumi pangna hoyong enggal-enggal uih." Udin ngararet bari seri, "Lain ayuna, tapi akang kudu nungguan di imah." Warni ungguk, sabenerna Warni hayang mawa Udin jalan-jalan heula, loba hal anu hayang diobrolkeun ka Udin, tapi Warni teu bisa maksa, mobil langsung nyemprung ka Lembangkeun. "Iraha akang kagungan waktu kangge abdi," Udin kerung, kawas salaki anu ditanya ku pamajikan anu ngorana, bingung rek ngajawab. "Anu pasti moal bisa ayuna, sabab aya pigaweon penting anu kudu buburu direngsekeun ku akang." Udin geus janji jeung Ishak, lamun Lastri geus siap dibebaskeun, patugas rutan bakal langsung nelepon dirina, Udin kudu ngajemput pikeun nempo langsung. Kumaha kondisi Lastri anu sabenerna, Udin oge kudu mastikeun Lastri bener-bener kapok. Lamun ngagunakeun identitas aslina, Udin bisa wae ngajieun tuntutan hukum, pengadilan bakal ngahukum Lastri saumur hirup, lantaran geus wani maok duitna anu 219 miliar. Ngabebaskeun Lastri ayuna geus hiji berkah keur Lastri, tapi tetep kudu mere, efek jera, sangkan Lastri teu wani deui ngalakukeun hal sarupa kitu kaharepna. Saberesna diinterogasi, Lastri diantarkeun deui ka rutan. Sapanjang jalan Lasti ka tempo hariwang, Lastri teu nyaho naha saberesna polisi diskusi, dirina bisa bebas atawa moal. 2 poe di rutan, beyak disiksa, saumur hirupa, Lastri acan pernah ngalaman disiksa sarupa kitu, lamun teu bisa bebas ayuna, isuk atawa pageto, dirina pasti bakal bener-bener paeh. Nyaho Lastri dibawa pikeun diinterogasi, Rukmini mah kasiunan, sieun kalakuana jeung gena anu geus nyiksa dilaporkeun, oge sieun Lastri ngajukeun pindah sel lamun Lastri pindah, eueuh deui hiburan pikeun dirina. Geus lila Rukmini ngarasa hirupna nalangsa, hatena butuh hiburan, ku ayana Lastri di sel sarta pada mikangewa, eta cukup ngajadikeun hiji hiburan keur dirina, tiap nempo Lastri disariksa, hate Rukmini ngarasa bagja. Mikirkeun dirina bakal bebas dina waktu 12 poe deui, sedengkeun Lastri teuing nepi ka iraha, rasana lebar lamun dina 12 poe eta aya sapoe anu kaliwat tanpa nyiksa, jadi ayuna oge Rukmini geus ngarencanakeun hiji siksaan keur Lastri sabalikna diinterogasi. Matak sajolna Lastri sarta geus ngarasa yakin sipir anu nganteurna geus indit jauh, Rukmini mah langsung nyampurkeun Lastri anu diuk di juru bari nyarande kana tembok. Ditanya naon wae ku polisi, Lastri ngareret ka Rukmini. "Kuring teu menang ngomong ka sasaha," Rukmini molotot. "Teu ngalaporkeun aing," Lastri gogodek, "polisi teu tatanya nu sejen, kuring ukur ditanya anu aya kaitana jeung kasus kuring." Rukmini kerung, "Terus kumaha cuk pengacara anjeun, iraha anjeun bebas." Lastri gogodek deui, "Kuring teu make pengacara, jadi teu nyaho iraha kuring bebas." Lastri teu ngabejakeun dirina keur nungguan hasil diskusi polisi anu rek ngabebaskeun dirina, sabab lamun bebeja, teu mustahil Lastri bakal disariksa deui saacan kaluar, jadi Lastri moal loba carita nepi ka polisi datang ngajemput jeung ngabebaskeun dirina. Rukmini jebi, "Cok sipir kasus anjeun berat, minimal hukuman saumur hirup, malah bisa jadi hukuman paeh, sarua bakal paeh, kunaon teh hayang paeh ayuna." Lastri tungkul tengah jawab, jelas Rukmini keur mancing pipasean deui. Gena oge nyampurkeun bari nagok harapan Lastri, terus lengan kencana ngajenggut buuk Lastri sarta lengan katuhuna nampilingan pipi Lastri bulak-balik. "Awewe modal anjeun teu pantes bebas, anjeun geus loba teuing dosa, nyiksa mitoha, tukang judi, ngarebut kabogo batur, ayuna keunaku kasus panipuan." Kontan bibir Lastri ngucurkeun deui getih, eren gena, Rukmini oge pipilan, leungeunna ngajiuwir sarta murilitkeun ceuli Lastri nepikeun ka Lastri muringis. "Naon deui salah kuring, kunaon aranjeun nyiksa deui?" Rukmini terus ngabenyeng ceuli Lastri, "Salila maneh hirup, maneh salah." Lastri ngarasa ceulina peres jeung panas, jadi panonna ukur bisa perembari muringis. Lamun Lastri bebas,
Kurang ti 12 poe Rukmini oge bakal bebas sarta moal aya tempat pangbalikan ke Rukmini, masih aya kasempetan pikeun Lastri males kanyerina, jadi Lastri ukur kumerot dina jero hate. Rukmini ngarasa dirina bakal bebas leuwih ti heula, hal anu bakal dilakukan nyaeta datang ka vila sarta masrakeun surat anu ditulis ku Lastri ka Icih. Rukmini moal nyangka sabenerna anu bakal bebas ti heula Lastri, dina waktuna Lastri dibebaskeun, pasti Rukmini bakal kolohok, teu mustahil bakal langsung ngalaman serangan jantung, malah bisa jadi bakal pae ti heula di jero sel. Rukmini masih boga anggapan surat ti Lastri bakal jadi harta karun keur dirina. Ku surat eta, dirina bakal laluasa cicing di vila. Rukmini geus teu sabar, tapi tetep moal ngantep dirina kaluar dina kaayan Lastri hirup tur jak-jak waringkas di sel. Rukmini kudu bisa maehan heula Lastri atawa ngajieun Lastri cacat saumur hirupna. Ceuli Lastri karek dilesotkeun saenggeus kaciri aya getih ngucur tina puhu ceulina. Lastri buburu nungkup ceulina nu prijeng panas bari ceri, puhu ceulina soweh akibat dipariskeun ku Rukmini. Telila sipir muka panto, Lastri langsung curinghak, sabab pangrasana kadatangan sipir bakal ngabebaskeun dirina. Jadi Lastri buburu nangtung, bari langsung ngabayangkeun dirina bakal balik, beberesi awak jeung dahar ngeunah di vila, terus sare sapuasna. Sipir nyorowok, kabeh nangtung sarta baris ka lapang, waktuna olahraga. Lastri langsung leles, naon anu diduga ku dirina meleset. Sanajan teu dipiharep, lantaran olahraga wajib pikeun kabeh pangesi sel, jadi Lastri kapaksa nuturkeun nu sejen baris pangtukangna sarta kaluar ngajuk-juk ka lapangan anu aya di tengah rutan. Sipir nyorowok, pikeun pamanasan, kabeh lumpat tilu kuriling, saenggeus eta, aranjeun bebas pikeun olahraga naon wae salila satengah jam, saterusna kudu baralik deui ka sel. Kabeh buburu baris, gena mimpin barisan pikeun ngamimitian lumpat tilu kuriling. Lastri dibetot sangkan naktung pangarepna. Maneh diharap, nu sejen nuturkeun, lamun maneh teu balek lumpatna, maneh bakal dileyeku sararea. Gena oge ngararet ka Unah, cekelan nini anjen, bisi labuh. Rukmini serika Gena, kuring geus kolot, kuring moal sanggup lumpat, jadi kuring bakal lempang lalaunan di tukang. Gena ungguk bari nyorowok ka sararea, siap, lumpat. Ngadenge aba-aba ti Gena, Lastri ngalengka lumpat, tapi kusabab awakna nyareri jaba keur muriang kurang sare jeung teu dahar, lengkahna teu bisa tetek, awakna sosoloyongan ka kencaka katuhu rek rubuh. Lastri kaciri leles, tapi nu sejen tukangeuna geus teu sabar, awakna disurung-surung sangkan lengkahna leuwih gancang. Pelakor kieu mah moal bisa lumpat, ukur ahli ngageol dina ranjang batur, cuk nu saurang nyakakak, kabeh anu ngadengeuna oge nyakakak nyengselikeun Lastri anu keur rarampeolan pangharepna. Ngadenge dirina diparoyok bari disalangsrikeun, Lastri ukur bisa nahan hinaan bari tetep lumpat sabisana. Lastri nempo tilu awewe jarangkung badak ngabedegang ngahalangan jalan harepena. Lastri nyaho tilu awewe eta lain tiselna, siganna tisel nu sejen, tiluana mencrong ka Lastri anu beki deket. Saurang awewe langsung nyekelan tak-tak Lastri ku dua lengena, panona mencrong kana banget Lastri. Nempo Lastri dicegat, nu sejen oge milu eren, Gena buburu nanya. Aranjeun rek naraon, anu ditanya mureleng ka Gena, sanajan Gena pingpinan sarta galak di sel tapi nying harepan tilu awewe anu memang awakna leuwih badak ti Gena kacirisieun. Kuring neangan anu ngaranna Lastri, ieu lain jelemana, cuk eta awewe bari mencrong deui ka Lastri. Ngadenge tilu awewe keur neangan dirina Lastri ngarenjak. Lain kuring, Rukmini langsung maju, ulah percaya, jelema eta memang Lastri. Unah oge milu nyarita, bener, awewe eta ngaranna Lastri. Si awewe langsung ngampiling pipi Lastri, sia ngabohong ka aing. Sanajan dicabok sakali, Lastri langsung ngabangking, awakna tibebat nangkarak bengkang dina tanah, cabokana leuwih tarik tibatan cabokan Gena, getih ngabulaeh tina sungutna, dua huntuna kaciri morolok deui, berarti salila 2 poe. Lastri geus kalengitan genep huntuna. Kabeh langsung ngarenjak jeung ngarasa sieun, sabalikna Rukmini mah atoh, komo nempo kajadian ayuna, ukur sakali nyabok Lastri langsung ngagolepak teu walakaya. Lastri nyorowok bari nyekelan pipina anu langsung bareh, kerdirina dicabok kitu geus biasa, sabab samemehna oge Gena mineng nyabok dirina, tapi anu teu kaharti, kunaon aya awewe anyar panggih langsung neangan dirina sarta wani nyabok. Lastri langsung nebak yen eta awewe pasti ti kelompok panipu internasional anu ngahaja disusupkeun ka rutan pikeun nyiksa dirina saperti anu dimaksud ku polisi. Gena buburu nyarita, lamun anjeun rek nyiksa awewe ieu, pek siksa nepi ka paeh, kuring moal paduli. Tapi kuring kudu mimpin nu sejen lumpat tilu kuriling, jadi ulah ngahalangan jalan. Si awewe mureleng ka Gena, saha anu ngahalangan marane, pek rek lumpat mah, memangna eueuh jalan sejen. Gena buburu marentah keun nu sejen, tutur keun kuring, cuk Gena nyorowok bari nerus keun lumpatna ngaliwatan tilu awewe anu keur nyiksa Lastri, kabeh buburu nutur keun Gena.
Lastri ngarengkol dina tanah bari nanya, naon salah kuring. Saurang awewe langsung najong beteng Lastri. Lastri muringis gulang-guling bari nyekelan betengna, si awewe ngodok kartu bank emas hideng tina sakuna. Lastri, anjen wawu kana kartu ieu, pas Lastri nempo, Lastri ngagebek, dugaana bener, tilu awewe harapena pasti anggota sindikat penipuan internasional anu keur ngincer nyawana. Tapi Lastri bingung, ceuk polisi acan aya anu katewak, tapi nah geus aya tilu jelema di jero rutan, pasti bisa asup lantaran nyusup ku cara kejahatan sejen anu sabenerna hayang ngincer dirina, Lastri bakal bebas, teu lucu lamun memeh bebas kudu pae ti heula. Lastri cerik, beungeutna geus lamedong ku tanah garing. Kuring teu nyaho nanaon masalah kartu eta, anjeun salah jelema. Rek mungkir, ceuk si awewe nalapung beungeut Lastri, atuh irung Lastri langsung bijil getih. Baturna nyarita, nyaho kunaon pangna kuring tiluan aya di dieu, eta lantaran kasalahan anjeun anu ngajadikeun kuring katewak peting tadi, gara-gara anjeun kuring kudu dihukum saumur hirup. Lastri ngahinging cerik, hampura, kuring oge korban, kuring teu nyaho kartu eta bakal nimbulkeun masalah gede. Saurang titilu awewe ngajenggut buuk Lastri sangkan nangtung, terus panona molotot ka Lastri. Lantaran mane teu sasel jeung kuring, tim mimiti ayuna, tiap aya waktu olahraga, anjeun kudu nyampurkeun ka kuring pikeun narima siksaan, ngarti? Lastri teu bisa nyarita nanaon, dirina ukur bisa ungguk, kontan dua awewe nu sejena langsung maju sarta nyerang Lastri babarengan, nonjok betengna, najong jeung sajabana, malah pingping, bujur sarta cangkengna oge di talapungan. Lastri anu masih dijenggut buukna ukur bisa nahan nyeri akibat serangan ti dua awewe jarangkung badak ti kencak katuhuna. Akhirna anu ngajenggut ngaleupaskeun jenggutana bari nyiduhan Lastri langsung ngudupruk diuk kawas kapuk kaibunan. Tilu awewe eta sabenerna kiriman isak pikeun ngawara Lastri sangkan Lastri sadar yen dirina dina masalah gede, jeung sangkan Lastri bener-bener kapok teu loba carita deui saengjusna dibebaskeun. Lastri andeprok dina taneu bari ampun-ampunan. Nu sejen masih lumpat, ningali Lastri ngajerit sarta ampun-ampunan sararea ngarenjak terus ngarandek lalajo ti kajauhan. Sanajan gena oge jahat, tapi teu kejem kawas tiga awewe eta, Lastri geus andeprok bari jejeritan menta ampun oge teu dipalire, tetep ditargelan sarta ditarajongan ku tiluan. Gena nempo tiluanana lain tahanan biasa, pasti geus dipenjara alatan kasalahan gede, gena oge karek nempo, kawasna anu tiluan karek asup, sabab dina olahraga samemehna gena ken pernah nempo tilu awewe eta. Gena ngalas nempo Lastri sabab ngarasa watir, kitu deui nu sejena, ukur bisa lalajo ti kajauhan bari hatena gegebekan nempo Lastri, sok sieun diparehan. Beda deui jeung Rukmini anu diuk dina bangku gigireun Gena, Rukmini suka bunga saeseurian bari kokorowokan. Hebat, siksa terus, podaran sakalian, unan nepi ka keprok. Siksa terus, pitaskeun kokotna, pengkoran cokorna. Akhirna tiga awewe ren nyiksa saenggeus nempo Lastri ngajoprak nangkuban teu walakaya, Lastri ditaringalkeun dina kaayan pikarunyan. Kuring moal maehan anjeun, tapi tiap olahraga, anjeun bakal disiksa saperti kieu. Lastri teu nembalan, sababaraha kali awakna kaciri rek cengkat tapi rubuh deui sabab geus teu kuat, ukur kaciri leungeunna roroesan menta tulung. Lastri teu nyangka saprak maling kartu tina jaket Udin, dirina kudu ngalaman disiksa kawas kieu. Lastri geus teu bisa jejeritan sumaona wani nyarita deui. Sakuriling beungeutna karasa geus kakarandel lantaran barareuh, gusina oge karasa nyayautan sabab dua huntuna geus punglak ditambah nu sejenna oge alungger. Lastri maksakeun ngarayap nyampurkeun ka rombonganna anu lalajo ti kajauhan. Tilu awewe anu geus nyiksa dirina arindit, sipir penjara anu karek datang rek marentahkeun sararea arasup deui ka sel ngarenjak ningali Lastri, buburu Lastri digarotong sarta diasupkeun kana sel nabari diiringkeun ku sararea, gena muji ku kakuatan awak Lastri. Harita Udin narima telepon ti Isak, juragan, mamang tos ngintun tilu jalmi karutan pikeun ngawara mitoha agan, mamang yakin, mitoha agan tos moal wantun macem-macem deui. Alus mang, sata acana mamang nyuhungkeun dihapunten upami siksaana terlalu keras, margi mamang oge ngiring gereget kana tingkah lakunya, malih mamang langkung satuju upami mitoha agan langsung digugat ka pangadilan, sawios pangadilan anu nangtoskeun hukuman salajengna. Mamang moal ngarti, sanajan sifatna goreng, mitoha kuring harta pikeun pamajikan kuring, sarta tiket keur kuring. Tiket naon, Udin teu mungkin ngajelaskeun ka Isak lamun Lastri tiket dirina pikeun bisa sare jeung Icih, sabab Icih kungsi nyarita bakal daek sare bareng saengjusna Lastri kapanggih. Lain nanaon mang, sanajan dijelaskeun anjeun tetep moal ngarti, ayuna siapkeun rencana pikeun ngabebaskeun mitoha kuring. Manggagan, kuring bakal ngatur rencana, harita ku sipir Lastri digolerkeun dina tempat sare. Lastri humaregung ngarasakeun awakna anu pasiksak, sanajan munggaran ngalaman ngagoler na ranjang rutan, tapi Lastri teu atoh, anu diharapkeun ku dirina, kabebasan.
Gena ukur bisa melong Lastri anu gegerungan, Gena ngarasa karunya, Rukmini rada teu suka nempo Lastri ngagol ler dina ranjang, Rukmini nyarita. Lastri, beki loba musuh anjen ayuna, gerang ngapalkeun jampe paeh, sabab sakedang deui anjen bakal modar. Lastri geus teu hayang nembalan, panona diperamkeun bari ngarengkol, leungeunna nyekelan betengna anu masih nyeri. Kadenge sora unah nyarita ka Rukmini, nih, si Lastri moal boga ka kapok, siganna ayuna humaregong oge ukur trik sangkan bisa ngagol ler dina ranjang. Rukmini nembalan, nini oge curiga kitu, Rukmini nyampurkeun kana ranjang Lastri bari nyarita. Lastri, kuring acan puas nyiksa anjen, salila kuring masih di dia, anjen moal lepas tina siksaan kuring. Lastri meletet muka panona melong Rukmini, keluar ti diu anjen bakal cicing di Villa Bougainville, karena on masih mikiran keneh nyiksa kuring anu jelas-jelas teuing iraha bisa bebas, tekawas anjen. Rukmini nyakakak, anjen hayang nyaho rencana kuring saenggeus bebas, kuring bakal nitah mardi pikeun neangan deui pamajikan anyar, sangkan kuring boga minantu anu leuwih hormat jeung bisa ngahargaan mitoha. Lastri kacida ambekna, tenyang ka Rukmini bakal boga pikiran kitu. Telila panto ngulutrak muka sarta dua sipir katempo nangtung dina lawang, Lastri, anjen bebas, tuturkeun kuring, pikeun nyokot barang-barang anjen jeung ngalakukan formalitas sejena, kulawarga anjen bakal ngajemput nyambung.